Ini data mana? Iya sih manin. Berarti orang kasih rumah rumah. Iya. Sama mata kan obrol jauh dah. Si umbul kaler kau umbul sama yang munyu. Pada yang ngelajo yang nyelo. Atuh luin jauh. Cakar ada yang acan. Kan bisa tak tinggal alun. Mundut pakai. Erek aja mah. Agak erek lagu. Lagu saya mah. Nah itu sih. Bawa. Nek harga diri. Ah. Gue tas deh. Doang. Kamu. Kamu bu. Jangan ada yuk. Mulas betul lagi. Mulas. Oh. Obrol rombongan sah sih nak? Sih. Ini nama naik lalajo kan di rombongan sama. Aku cekin kau daki kau ada. Anak-anak parah di. Ih, kamu gak ada. Siapa? Bukan anak. Di Simbai itu bukan anak. Bisa ada. Yo, lempar sini. Sini. Terus tajam. Paling. Ah. Kita sangat diputing ebal. Mbak, guys, Mbak. Mama kayaknya nggak bersepatu. Nggak bisa nih nggak udah. Aku sini mata kan lo obrol. Iyo, korek. Aku siapa bulan beli. Aku masih bapak nama tuh balik. Bapak sih barangnya. Oh, Kan sampai teman teman Iwan teman balik karena ya teman mudik sih. Aku tuh udah ditinggal pun ada seorang lagi. emang mau Kecuali deh kamu seremnya. koplak sorry. Polisi. Maksudnya sama kita ini kan bisa balik uang. Terus dikira deh. Duh kan anak kira sama kasih ya. Kan abang udah jangan balik kan bakal. Jadi cek deh sih nanti. Itu pasti. Oh, dek makin baik Aryo Busarak. Iya. Aduh gampang ada temu kau mah nggak hutang. Ya enggak, mana pada nggak hutang. Ika jencok kayak ini lumayan di rumah. Emang enggak, ika beli satu nyarga sasa jena. Angot lah tiba terus mau kusah laki saya kanyawan rumah. Cah. Kasa. Beli. Ya, Terus ya cicing, oh ini rahasia apa nama lamun rumah tangga yang bolak-balik berarti. kumpet lah. Tidak, sih mana ada dari maki ya. Nah. Lagu Lagu itu Cirebonannya. Ugeran sakit lagi das. Ya kuma. Yen pancen, kagin. Yen dalane Gusti. Kagin Begitu nya. Kagin das kan? Kula nyuwun sangat jembarakeun ati. Nu kitu nya. Iya mah nada deringna semut sih. Mit ya mah. Ada mana yang ngobrol gedeg poek. Nah, ada mindah. Duh, gitu. Iya, waktu diangkat-angkat si Oliknya kan wak. Duh, beras ya Allah. Tinggal kunci parah jeung bapana. Maksudnya kumaha? Emang si para anak kami? Beranak Sudah tere. Iya, sudah anak tere ge ngaranna geus anak. Ya kawin jeung bapana berarti teh anak sia. Embe. Kita tata. Halo. Helik. Abdi jeung si Das ieu erek ieu nyilu obrog. Rombongan eta geuning si Heri. Deket di Masih Rodia. Geus sakede ka dia. Abdi nungguan. Age. Kami ti wetan. Aduh, aing mah. Emang aing mah jatuh. Ini dewek. Di dia pan tadi ke dewek. Bisa dia ulah teuing. Agak saya nungguan di dia. Gue naik nungguan dia ah.
roh mantang tos saya kasayan sagede kaperian ya Allah Ya, isi kembali dengan anak sahur. umur Ati rek anak. Kau mah beli dengan anak. Itu sih cicing lore sehat. Tok macam siapa malah. Atuh biar ieu bisa kesa campur geger. Itu, kamu macam siapa mah teki yang enak sama dia teh. Ih, mah dia teuy. Sama sok da teman yang gimana gitu. Bisa be ka ditu. Mas, durian Tahun ya itu kulit bener. Masalahnya maksudnya abis mulna nyela obrol padangan. Ya, bisa. ya Allah Eh, ya Allah. Sama apa udah kok tina jero kerembiang mana nih? Kemen maksudnya ngajakan ketemuan. Oh yang nyela obrol gitu masih. Pan konser. Berarti jangan tahu ya tinggal ya gimana lepor kita ya WA abus. nomor Iya gerahnya. Ini nama hidung ujur. Ih, kok hanya wajar mah gawe mah kajeng mah hidung mah. Yang penting mah manis sih deh. Bari bala ayo nama. Bala naon? Eta yeuy maksudna bari kan digerceng kan dia. Dia eknya di bala bari geri. Ieu pan nami sok. Eta dewe geri yakin asli temenan. Kan ayeuna mah gawena full bae. Nyawa. Terus engke maksudna abdi carita ka dewe ke ayeuna. Naon? Tadi dia tahi, Oh, masa kan. sentel bae. Dewe ke lah cowok. Lagi soki. Waduh, maksudnya lamun sama pandinan sosmed viral wah antara Iwilona dan Olik menjadi saking karena abdi si Aurel si Atta Halilintar yang betul sanggup. Se, ini agak abdi yang dia. Iya se. Ih, da sok tingkah. Allah Akbar. Ayo naon sih? Heh, kan iya erek lebaran wah. Maksudnya meskipun kita puasa baru beberapa hari. Ngarep kan ding. Sok arep dijeleup gawe sok isin. Henteu maksudnya ada aku berasa ngomong sama cembok. Heh. Kan maksudnya Bapak si Parah di Jakarta. Terus dia jeung nama tuh bisa pulang. Tapi abdi keder maksudnya kan aya di kampung masuk meja ku doa aya sasajenan wa, sejenis opak, apem, hanya bebuhan kilitik, roti nu sok totol-totol. Nya manco. Terus kumang ke Bapana si Paran tek bakil gitu. keur mah teh transfer. Teu dong ditelepon ka kumaha nya. Mati baheula ge suruh geus jeung aing pan mah. Lamun nya emang geus ku cek di ku aing ek diturutan kan kiam gitu. Terus Masa teh bisa iya, da mah asli nama purang ngabaperan hotel iki. ngabeperan kumaha? Atuh da apa bisa masuk itu setelah maksudnya bukan hanya kamu ya, banyak sekali teman-teman lama di sosmed atau misalkan itu hanya sekedar mantan satu hari atau mantan satu malam pas abdi geus kawin jeung Bapak si Parah baru jeung aing mah nya mun baru ka aing mah buktina endi Nah. Pan kuan keur barto ge jeung aing teh pan ku hanya aing suruh ulah cenah. di bieu ka dia nama obrol beresep teu naon. Baca yang ninggalkeun budak, dek ninggalkeun budak. Mati ka warung meuli dengan tekaduman, menang mah nuk kieu keneh. Eta budak ngurus bebenean. oh beja mak subuh-subuh bebenengan Tan keur ka rumah eta duaan. atuh kan ngadengkeun ieu Ya keur ngobrol biasa budak. Ah, bebenean ari duaan mah. ya masih sia cenah bare tos ada bersih opah ge heuh atuh mah cuma mantan aku das mantan suami balik emang teh si opah mah tuh bukan anak teu naon Geus nam balik doh. Balik nam. Tuh, mana suruh balik tuh. Balik. Menang kieu keneh. Saya jam itu sok resep, Pak. Doh. Rusak rese. Ya, nu rese. Pan sok ngaganggu bari keur ngeunangeun sok ngaganggu aya di maksudnya tebul deui. abdi aya Oh. ieu aya urusan tadi jeung si Oli
Terus tak minum dengan ya Balik balik. balik alungnya kan udah dari dekat masih datif nah. Blok Mana age. cicing di dia ngajeng tak sakeudeung. Kadang kakaknya leukeun pisan. Oh, proteksi ya. Yong. Nyawat ya. Gitu. Kumaha bang ieu urang. Terus sekarang yang kumaha? Maaf maksudnya pas ke jangan badak kamu ada uang nggak buat aku? Duit. Atuh tapi ulah sok aya istilah aya abruk aya ebrak ya enggak mah. Henteu, yang duit. Intina yang duit. Lain geus kieu maksudna supaya lebih mulia Wak. Maksudna nginjem bisi bapak si parah teh datang abdi maksudna jang sakalin warna 7 mah nginjem. Dedehem masuk jelek kasih ya dah si sama teh dedehem manjalita hotel. Asa sorangan aing. Yang geus ka dieu ka deukeut. Keyang jeung leukeun age. Tadi itu baik kajau baik. Oh, toke yang aing mah. Kumaha bang geus maksudna deui rek balik bisi si parah nyaring. Tas ninggalkeun aing, tas nyeri aing enak sia yang minta duit. Kajeunda baik hati kan. Yang sia mah saja naik di sumpunan gitu aing. Ulah kitu hi. Kan bener. Geus kayak kuaing jang badaan mah sia di sumpunan kuaing. Ya, das itu geng. Tembang nang itu. Anu mah cuta lake retna. Jangan si iya sagage ditembangkan karunya. Anta toke yang aing mah. Terus nembang mau ngeganggu suasana keur. Oh, aing lagi toke yang Bagus banget. Maksudnya kayak abdi gampang hubungi deh ya. Maksudnya doakan supaya puasa aku lancar. Amin. Terus tenang bae tenang urusan mah. Abdi jadi tengenang. Serius Serius sok kapan ti serius nah. Kan sok jangan siapa sok serius bae. Ya, das yang terharu das temenan. tuh aing mah terharu ya. Ih, jama ngomong cicing ulah ngeganggu. Oh, sok. Maksudnya kamu kerja baik-baik, jaga diri he. Oke. Maksudnya ai hanya sekedar secangkir kopi mah kari mah baiknya. Ya. Kan parah taunya kalau aku berteman dengan semua laki-laki. Bisa bahwa kamu jangan main hati, kamu jangan pakai hati maksudnya. Enggak, gitu. kalem aja. Gitu banget, harus pulang dulu. Das agnami. Tunggu sage. Hati-hati. Ih, guys, makasih. Ya Allah Gusti. Heunya di tadi ge. Iya. Kali. Aku beli. Oh, terus setik-setik aja. Apa kaki kebon? Abrog. Oh, Tersepi ya? oh, terus sepi yo. Rombongan saha? Bieu Wae kan diwa. kapok nama terus. Mati naringgalkeun budak we urang. Tadi abdi kadenge aya lagu Rindu Rindu setengah mati ayat. Karasa wiji. Ah, edang. Kayu tiga juga sama Wak. Sarpi wah susah ngomong. Ayo, Parindi. Hah, Kepo. kepo. Isuk-isuk bos. Lagu seloyong. Atuh ku pade. Ayo atas ketemuannya. Teman saha kudu bahasa. Atuh bisa bae ketemuan, Mak. Ah, terus jangan dongo Malu kau. dengeuna, Tah. malu dengeuna cantik jeung mi. Barang teuing. Aku masih kadang. Kangennya. Anak di ngobrol-ngobrol. Itu dong. Itu dong, Ada itu tadi dong. sih ya kangennya. Tuh. Iya dong. Duh. Si sok ngomong Mi. Dewe. Kangen mendas. Oh, sabenerna nama. Sebenarnya nama. Tuh, atuh keur kumaha dieu. Ayo masih ngobrol-ngobrol sebut ge. Ah, hek ngintip kami gitu, Bro. Ngintip. Kawas eueun nu lebih bohai deh bae. Hei, Randi, aing ngomong can geus. Atuh ngomong kumaha. Yo, pan saker itu masih boga hutang Kalau ka. di jalan, tak dia teh Yo, pan keur itu dewek masih boga hutang ka aing. geus bayar. Bayar raha aing teu narima can naon. Ih, mi HP abdi katakan terus. Aing teu anjuk teu naon ka aingna. Atuh dia mah geus mi HP. Ih, keur itu. Mana ge dibayar langsung ka jalmana ulah kabaturkeun. Ih, atuh teh kentu tetangga sia. Atuh tetangga ge tetangga si teu anjuk duitna ka aing kumaha. Atuh gua Pakai ditilu. heula meureun. Wadah. Pakai heula meureun. Atuh menek dipake dong ngomong heula ka aing. Atuh teh urusan sia jeung teh kentus tetangga sia. Teu da sarasia. Salah kumaha. Teu langsung bayar ka aing. Jalma itu nabe nu nyegel amanah teu anjong. Amanah, sakelas teh kentus amanah. Atuh lah, bayar ka dia teu anjong ka jalmana. Teh kentus teh ngerti amanah ieu. Beureung nanya ka minta ka Gusti.
Siapa putus asa sih Dewi kawin enggak? Kawin dah sudah enak. Ini kawin berbeda. Kawin tuh supir tabluk. Oh, ditinggal kawin berarti. Ya atuh nu boga utang lagi dewek. Tengok metana ka dewek. Hutang geus bayar katakan terus dah cenah amanah wa maksudna kitu tah. Oh. Dia masih ngadrang dat hutang eta maksudna kumaha. Sabenerna mah sia mah berisik ieu plastik dikubrok-kubrok bae. Dunguna. Maksudna sabenerna mah ditinggal kawin ku si Dewi. Tapi gabut das, eta ngadeketan deui. Maaf, aku sudah punya ayah si parah. Gabut-gabut, berak aing ge bikang mah. Oh, minta tuh karyang. Berage. Bagus das. Abdi, rahasia. Abdi ngomong. Serius. Abdi, jujur kan banget abdi. Anu keur itu abdi nyele dina HP si aya wallpaper budak bikang nyegel sesangkir. Katakan eta saha das? Bayangkeun. Nu halisna kandel sade galangnya. Lain, malah ge segede setang air iking. Saha ngomong ka dieu terus terangin anu cakang biar Dia aku macek aing sasaling kepo. Si Loklen si Wartiem. Diam. Cepet bae. Alamak baru Gusti. Iya atuh imsakeun das asli temenan. Oh, ke orang mah imsak. Ya bayar heula hutangna. Anggeus. Aing jang bancet kana obrog-obrog. Geus tah bari santir bae di Oh, dah. santir beh ho. Ya anjang naon tantir sih. Mayan. Kadieu. Kak, Kadieu. kumaha? Aku kan sudah punya hutang sama kamu kemarin sudah bayar. Aku udah. Terus ini Dewek maksudnya enak kumaha. Tidak, abi geus bayar. Sia ketok-ketok ka kentus. Bukan tus itu duit si geus dibikin taatan 175. Atuh ku dewek kan itu nu ka imah dewek langsung neus. Tekan tus datang ke Dewek nawa das. Tekayang da kudu ngubrag-ngubrag ka batur mah. Ah, geus mau metek balik. Geus lah sih di beuh. Balik das nam ke imsak kenal. Oh, nah. Poek. Masih sakit. Masa iya sakul naik ke Pak Kun? Oh iya, Itu bener.